أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى ya wasi'al karami. Gusti Allah ngejelaskan tentang keberadaan negara. Setelah Allah merinci satu-satu negara yang pernah disiksa ku Gusti Allah, negara Yordania dengan Kangjeng Nabi Ulu umatnan pengimankeun dibalikeun ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Soleh, Kangjeng Nabi Nuh, Kangjeng Nabi Hud, Kangjeng Nabi Syuaib, yang Nabi diutus, kemudian masyarakatna umatna terpercaya dibanjirkan ku Gusti Allah. Masya Allah. Yang Nabi Soleh gitu kene diberi angin ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi Hud gitu kene negara-negara nu pernah disiksa ku Allah, ya Palestina, ya Suriah, Yordania, Yaman, ialah negara-negara anu kudu dijadikeun iktibar ku urang, supaya dijadikeun barometer kacamata sangkan negara urang ulah terjadi seperti eta. Sebab ketika Allah ngutus seorang nabi, ngutus seorang rasul, dibohongkan ku umatna, siksa ku Allah. Nah, lain bae baheula dorojolna Kangjeng Nabi urang, ketika Kangjeng Nabi urang dibohongkan ku umatna, awas teh Gusti Allah teu menutup kemungkinan siksa bakal datang sarua bae. Setelah Kangjeng Nabi urang pupus, dilanjutkan ku para khulafaur rasyidin, dilanjutkan ku para tabi'in, dilanjutkan ku para aulia-aulia Allah. Aulia Allah teh seakan-akan utusan nu melanjutkan Kangjeng Nabi, kepanjangan tangan dari Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibohongkeun ku umatna, tunggu siksa sarua bae. Masya Allah. Numantak cek Gusti Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lamun bae ahli nagara anu ngabarohongkeun ka para rasul nu diutus ku Gusti Allah, nyana ngimankeun ka Allah jeung ka para utusanana, di samping imankeun teh wattaqau ngajaganya kana iman sieun besi kuper jeung maksiat, jauh tina kakupuran jeung permaksiatan. Lamun iman ka Allah, ngajaga iman, ngajauhan permaksiatan, ngajauhan perkufuran, Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, niscaya kaula nu agung bakal ngalimpah ruahkeun ka negara tersebut teh kabarokahan ti langit jeung ti bumi. Konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau, bakal limpah ruah. Subur makmur loh jinawi. Lamun urang nyaritakeun barokah wasul barokah teh tina asal kabarokahan teh subutul khair al ilahi fi, tetep da kahadean kabagusan bangsa pangeran dina naon bae nu aya di muka bumi ieu.
ketika orang ningali langit pinuh barokah lantaran langit kahujanan cai anu ngajadikeun kana tatanian jeung jajadian. Lamun urang nyaritakeun kabarokahan bumi bin nabati jararadi boro-boro nu dipelak nu teu dipelak ge jararadi barokah ngaranna. Lamun urang hayang kos kitu konsepna dua, hiji amanu, dua wattaqau. Allah janji la fatahna alaihim barakatin minas sama wallah. Tuturkeun ayat Quran di maja lain pidauh bupati mah. Lain pidauh gubernur, lain DPR, MPR jeung presiden. Ieu mah nu boga langit bumi katut eusina. Nu boga dunia nyarita mun hayang la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Dua, amanu wa taqau, iman takwa. Ya Allah, dibaca nama hampang iman takwa, babari jasa iman takwa. Pemerintah ge lamun pidato teu jauh ti eta iman takwa, balik bae ka imah intip usia. Amanu wattaqau. Ya Allah ya Rabb, Masya Allah. Kuari kayaan di negara orang teh seperti kieu. Lamun urang tangga kaluhur langit-langit teu pernah nurunkeun hujan, aya ge hujan ulah disangka hujan anu bagus. Lantaran ketika hujan teh dibarengan ku kilat jeung guludug perlu ditanyakeun. Aya konsepna hujan mah diawali ku angin heula. Lamun hujan anu asli mah diawali ku angin hiliwir kolot baheula mah nyaho beuh ieu teh angin barat, kolot baheula mah nyaho ieu teh angin timur nyahoan. Dina angin eta lah lain sambarangan angin orenganan Allah. Keur metakeun di luhur mega sia ada lain mega konde. Mega keur didorong ku angin ku Gusti Allah tadi ka manakeun ieu teh mega sesuai jeung perintah Allah. Malaikat anu mamawa angin, malaikat anu nuduhkeun ka mana angin kudu cicing, ieulah angin. Hujan teh kitu heula. Sanggeus takos kitu teh aya poek di dinya teh aya guludug panjang mun nyaritakeun mapatali jeung ilmu palak astronomi keun mah heula. Di dinya ke aya guludug. Nah, bakal aya kilat ngagenyai nyai. Ieu karak hujan mantep. Ieu mah teu puguh teu karu aya hujan. Ditanya aya hujan, ngeribis. Teu jauheun teh budak. Di mamang aya hujan aya gede cenah aya guludugan teu nyahoeun teh mah budak teu nyahoeun wal bejakeun wae ja teu nyahoeun odol-odolan di negara nyeun hujan sia emang kumaha gitu ye ulah panas teuing we semprot aku hujan tembak sekali nembak sabaraha juta teh je anda kalau menanyakan, hujan ayah, guludugan, kiai, ya, rasakan musuh. Atau kos gitu. Pada dasarnya hujan dia kos gitu. Sebab segala rupa ge kapan ayah sabab-sababna. Urang lamun nyaritakeun tentang seuneu moal ujug-ujug kaluar seuneu padahal garetan ayah korek api ayah tetep kudu dicekreskeun ces. Di deuleuh di jerona aya sabab. Urang deuk kala wudu cai aya beuh di luhur tengna aya kerana aya teh diputerkeun moal kaluar cai sia. Kudu diputerkeun teh aya sebab heula. Kitu ge hujan. Lamun eta urang nu nyababanana hujan ge sarua. Panjang urang nyaritakeun tina ilmu astronomi perpalakan. Aya tama kos kitu. Poe naon nu ngageugeum poe eta malaikat saha, kemudian atuh hujan di bulan eta bakal aya apa henteu. Urang teh geus teu kudu hese-hese bisa melalui palak,
bisa melalui urang bebeja ke malaikat nu ngageugeul dina taun eta pan satahun tahun ieu malaikatna bulanna unggal bulanna geus dipetakeun di Januari ieu malaikatna Februari ieu malaikatna Maret ieu terus gari itu engke per mingguna aya per harina aya atuh sarua jeung negara urang wau jeung malaikat eta tanya malaikat naon sih tuh tanya ka aing wow henteu naon henteu emang bisa tuh nabi mah bisa wali ge bisa datang ke mana tahapanana emang kumaha kieu urang teh baheula roh teh can make baju ngaranna aya di alam lahut ketika eta roh diturunkeun ke alam jabarut kudu dipakaian alam jabarut ketika di alam jabarut dek diturunkeun ke alam malakut alam malaikat kudu make pakaian alam malakut ketika ia di alam malakut dek diturunkan ke alam mulki ke alam urang make pakaian alam mulki mah pakaian jasad ieu teh pakaian roh urang di alam ieu mah roh kudu make ieu ketika naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu roh aya pakaianana pakaian malaikat nang naon cenah teh kiai di jieuna di mana di jieuna di Taylor mana sia mah nyaritakeun Taylor dek mesen burung sia dasar otak ngeres ya mah tuh aya pakaian anak urang di alam mulki nyarana ye alam dunia pakaian roh teh awak urang jasad nyarana ketika urang dek naik ke alam malakut teu kudu make nu ieu aya pakaian malaikat naik urang ke alam jabarut tinggalkeun pakaian nu eta kudu ka alam jabarut aya pakaianana urang dek naik ke alam lahut aya pakaianana mantap Kangjeng Nabi teh dibawa ku Gusti Allah dibawa ku malaikat Jibril ke alamna alam malakut make pakaian alam malakut ketika naik ke alam jabarut malaikat Jibril gigis teu bisa nganter cek Kangjeng Nabi Jibril ti handap babarengan jeung maneh nya atuh ka dieu maneh ninggalkeun hampura cek Jibril lain wilayah kula mah tuh di desa anu ka desa anu eta wilayah kula tah mah desa atuh teu bisaeun malaikat Jibril ge sebab teh mah alamna alam jabarut hanya Kangjeng hampura cek malaikat Jibril kurang mah di dieu pakaian kula mah ieu Kangjeng Nabi di pakaian alam jabarut ninggalkeun malaikat Jibril tak naik masyaallah tidinya mangga sewenunya hoiwal ti Gusti Allah naik deui ka alam lahut nyanggakeun sadaya-daya kos kitulah urusan Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi ditaekeun ka alam malakut ditaekeun ka alam jabarut ditaekeun ka alam lahut sedengkeun Kangjeng Nabi teh kapan nyarita dina Al-Qur'an pidauh Gusti Allah kan Gusti Allah teh nyaritakeun laqad kana lakum rasulullahi uswatun hasanah Kangjeng Nabi ta Rasulullahi uswatun hasanah contoh anu bagus geus atuh lamun contoh nu bagus Kangjeng Nabi urang mun nyontoh Kangjeng Nabi atuh bisa urang bisa naik ka langit lamun urang geus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa naik ka alam jabarut atuh lamun urang terus tuturkeun Kangjeng Nabi atuh bisa ka ditu naik ka alam lahut tinggal kumaha carana atuh tuturkeun Kangjeng Nabi cuman moal bisa lantaran Kangjeng Nabi geus nyarita ti Gusti Allah wa ma utitum minal ilmi illa qalila tepati maneh dibere tina ilmu kecuali saeutik anu bisa ka dinya mah hanya segerintil teangan coba di Kabupaten Tangerang nu bisa naik ka luhur langit teangan coba melalui bupati jeung sekretarisna coba pangnengankeun lain naik ka luhur langit bebas ka laut modar tuh kan berarti aya sebab lamun eueuh manusia anu kos kitu hancur Jakarta dipimpin ku hancur Indonesia untung aya kene jelema nu kos karar itu nah ieu mah keur carita jelema lamun geus datang ka alam malakut berarti manehanana teh geus teu ngabutuhkeun ieu naik ka alam malakut babarengan jeung malaikat bisa negor ka malaikat teh ieu nyaritakeun eta maksudna oh ono opo malaikat ti mau beureun di mah nya ono opo sih nakon-nakon
begini malaikat, ini kira-kira bulan ini hujan apa enggak? Cak malaikatnya non urusan atuh sia. Hujan jeung teu urusan pangeran, teu mendek nanya bae. Tapi mah rahasianya, ulah dibejakeun ka jelema moal. Awas ieu mah kan urusan di alam malakut. Lamun sia turun ke alam jabarut, ke alam mulki, nya alam nasut ngaranna urang teh. Ulah beja moal. Tuh geus dibere nya ku malaikat. Tek. Aya manusia nu dibere. Kos kitu sebabnya nana geus bisa ninggalkeun ieu. Oh, jadi berarti awak kurang ulah dahar ulah nginum paeh sia. Numantak ayalah paranti ngebersihan ruhani supaya ruhani teh bisa hihiberan sakumaha Kangjeng Nabi. Belah dieuna Sayyidina Umar, belah dieuna Sayyidina Abu Bakar, belah dieuna Tuan Abdul Qadir Jailani, belah dieuna Syekh Nawawi Tanara, belah dieuna Syekh Asnawi Caringin, belah dieuna Syekh Daud, belah dieuna tah nu kurang dizarahan di kitu Ki Mansur, nu kurang dizarahan di unggal para wali eta teh nu rohna geus bisa ninggalkeun ieu nyana make pakaian alam malakut. Ayatul leuweuh wae teh hese negara acak-acaka. Ya Allah, ya Rabbi. Masya Allah karim. Lamun urang di zahir kuari teh budak mah make pakaian SD, handapna beureum, luhurna putih, merah putih. Budak teh. Kuari di SMP, pakaian SMP, kuari manehanana neuk digawe di desa, make pakaian desa. Kuari neuk digawe di kecamatan, make pakaian donan garang PNS. Kuari digawe di kabupaten, make pakaian PNS tanggeus lain deui. Kuari bupati ge pakaian lain deui, gubernur lain deui, presiden lain deui, aya pakaian-pakaianana. Di alam eta ge sarua. Masyaallah karim. Nah, ieu maka jenta keur carita urusan ilmu kawalian. Nu mantak urang kudu ngabersihan ruhani urang. Belah dieuna maka karak ngabersihan hate doang. Ulah ujub, ulah takabur, ulah ria, ulah sumah, ulah hubud dunya, ubah hubul jahubur riasa piceunan nu kos kararitu. Ya Allah ya Rabbi. Miceunan eta ge seseleh. Bijanan eta teh seseleh lain nalagan. Nu mantak dibagilah di awak kurang teh sababaraha lelembutan, lalipatul qalbi, lalipatul ruh, latifatul sir, latifatul qafi, latifatul apa, latifatul nafas, latifatul qalb. Hiji-hijina latifah aya nu kudu dibersihan, kudu didatangkeun. Nu mantak ngaranna teh aya takholi jeung tahali. Takholi piceunan nu garoreng, engke tahali asupkeun ka awak urang terapkeun anu bararagusna. Lamun urang geus bisa takholi nu garorengna dipiceunan ku urang secara total, tahali nu bagusna ku urang dia terapkeun di awak urang bakal tajalli. Ya Allah, ngomong mangeunah. Kapanggih bae jeung bupati dibere duit dileg-leg. Iya. Hese dua deket tak kuari manaon sababna begitu jelema jadi muih hajut teu bisa khusus salatna. Jelema begitu asup ka partai teu bisa khusus salatna, kurang mengayakinkeun moal bisa khusus. Wani disumpah. Dah sombong cenah kuci. Aing waktu sombong-sombong mah aing mah. Waktu sombong-sombong mah kadeuleuan nu husu mah lain kitu tarangna. Kunaon barang jadi pemerintah acak-acakan ieu naon kitu ngaranna ibadahna. Bisa ngajahokeun naon tah teu beres kolbuna pagaweanna henteu takholi nya teu miceunan panyakit henteu tahali ngadatangkeun akhlak-akhlak anu bagus, sifat-sifat anu bagus. Kanyaoan kadaharanana kapan ti pemerintah mah pajak ai pajak wakapan haram secara mutlak. Geus lamun kiai menta ka pamarentah haju dileg-leg ku kiai teu celi anjing lamun bisa husu. Celi naon anjing. Celi naon ge anjing. Lain celi sia atuh celi aing mah hiji-hijina dua. Mun nya diteuk-teuk. Celi anjing bae. Mal bisa hus. Ekstrim. Ilmu toriko mah kabeh ge ekstrim walain nu teu ekstrim. Sadunia kabeh ilmu toriko mah ekstrim bae. Ajo kiaina diekstrimkeun kitu marah, atuh geus eueuh marahnya nama. Daek tuturkeun teh daek geus. Cak aing haram-haram. Ih, cenah kos kitu mah moal maju teman nagara, ih kos kitu haram, pajukeun ku sia, rodaan ku sia nagara dorong.
aing malah induk nyaritakeun maju dek nyaritakeun bersih roh sia. Dek nyaritakeun kamajuan mah tah apruk-aprukan ngaranna. Aing ge ngarti. Bons. Ya nyaritakeun kebersihan tuh. Ketika orang dibere ku pamarentah cokot dapil bala bagikeun ka batur. Ulah didahar. Je, sok urang dahar. Ye cenah kiai emang nu kitu teu meunang. Henteu carita meunang teu meunang sia mah hayang meureun nya. Kalian sia ku aing. Ieu mah keur carita deung kebersihan. Tuh lamun urang salaman dibere bagikeun. Ulah kaduhung. Maka kaduhung amat gede kaduhung. Mahusu teh basa bae. Mani nglegleg. Icet. Geus. Teh aing tanya. Kitu keneh duit-duit anu urang rada mangmang. Ulah. Geus. Dahareun gitu keneh. Mulai urang salat ka Allah. Rada ngeunaheun ge. Allah. Nikmat. Tuh, terus beuki dipikiran beuki cibet ku hari nyaetikeun. Geus bisa kos kitu nyaetikeun saeutik. Urang masuk nyaetikeun teh di hareupeun jelema. Lamun hareupeun tamu cemi ya sadaharna. Tilu ieu na ge tilu. Set teh kadeuleu lah saeutik mah. Cak tabu teh hebat amat mah kiai geus zuhud jasa hebat kana dunia geus. Tamu balik bae dahar deui. Cak pabajikan lah kaji kok dahar deui. Tadi aing baturan tamu abeh ku pajar tamu pajar tasawuf saeutik. Jadi loba kuari loba tuh kuari mah boho itu biasa. Tah eta kan blon eta kiai. Geus apa adanya bae gembul-gembul biasa. Malah urang teu gembul ge di hareupeun jelema mah gembul bae. Tuh. Oh, batur can nambahnya nambah deui. Orang kebiasaan kos kitu bae. Udah dia menyaritakeun ngabersihan kolbu lain bantrak-bantrakeun. Hese tapi kudu emang kumaha gitu hayang nyahol lazatna ibadah khususna salat atuh kudu kos kitu kajen kumaha ge. Puasa bae tapi bukana teu beres moal aya lazat. Urang puasa bulanan tahunan tapi duit pamarentah dileg-leg bae, duit dia dileg-leg bae teuk datang ka khusu bae lain cakula, cak Imam Ghazali. Kula mah nyambung lidah doang. Cek Syekh Athaillah nu boga hikam, kula mah nyambung doang. Cek Imam Kusyairi nu boga Kusyairiyah, kula mah nyambung doang, sakadar nyampaikeun doang nang macaan. Ai kiai na geus ulah nanyakeun aing sia. Sia mah sia bae aing. Ih, engke beda urang lamun heuh nya surtil ngaranna filter. Beda dengan sendirina mentak cek dina hikam ulah nyaritakeun nyieun kolong nyieun bae bale kolong bakal aya sorangan ulah ngahaja nyieun kolong ai bale teh diberesan atuh mah aya kolong-kolong asal nyieun bale kolong aya asal nyieun bale kolong aya atuh asal dibersihan eta khusu aya asal dibersihan marifat aya gitu bae teh mah otomatis sama ngaranna injection. Saya yang serikeun aing. Ya Allah ya Karim. Nah, ieu mah keur carita bersihan gerage sebab di awak urang aya roh, di jero qalbu aya sir. Di jero qalbu urang aya sir, di jero awak urang aya ruh. Ruhna qalbu sir, ruhna awak urang ruh. Jadi berarti aya 4 dimensi di awak urang. Dimensi zahir awak urang, dimensi batin roh, dimensi jero golbu, dimensi jero na adalah sir. Aya nu datang ka awak doang pikih ngaranna, aya nu datang ka golbu mulai tasawuf tatasawupan kene, aya datang ka sir, aya datang ka ruh ibadat. Mentak ditata geus datang ka mana urang ibadah. Kadeulean bakalna sebab ibadah zahir mah kos kitu ke lamun naik ibadahna geus datang ka qalbu kos kitu aya cirina ke lamun naik di ibadahna geus datang ka roh kos kitu sir kos kitu gitu sebab naon alamna beda alam urang alam nasut
naik ke alam malakut pakaianna lain tingkah naga lain naik ke alam jabarut pakaianna geus lain deui naik ke alam laut nu nyaho iwal ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dicaritakeun sote horenganan aya wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah konsep negara supaya barokah dua Allah nyebutkeun amanu wa takwa iman jeung takwa kuali lamun urang nalah negara urang tangga kaluhur langit teu pernah ngahujanan urang neuleuh ka bumi sawah telaan kuari maneuleuh ka empang cai maayangan hararejo neuleuh urang ke perkebunan kuari geus bararotak geus lain hejo neuleuh urang ka jalan cai kuari cai teh butek aya anu kering eueuh caian bahkan aya nu geus sababaraha daerah kekurangan cai berarti kan pinuh ku teu berkah ketika urang kapanggih jeung jelema asa teu menyatu sia-sia aing-aing padahal mah masyarakat jeung pamarentah teh hirup di hiji nagara teh eta pamarentah teh ngurusan aset-aset negara jang rakyat tapi kunaon kuari mah rakyat ketika neuleuh polisi asa pa aing-aing ketika rakyat neuleuh abri asa teu menyatu kos lain alam urang lamun neuleuh polisi okos di alam luar polisi mah lain urang Indonesia nya nama urang planet urang lamun neuleuh abri kitu kene kok teu menyatu amat sih aya naon garis pemisah antara masyarakat jeung polisi antara masyarakat jeung abri kitu kene jeung pamarentah komo lamun masyarakat ngadenge pengacara jeung hakim asana geus lain deui jasa padahal mah ayana hukum teh jang negakeun keadilan jeung kemakmuran kejujuran di bangsa di negara urang kemudian lantaran orang bodoh minta bantuan ke pengacara supaya nu bener dibenerkeun nu salah disalahkeun tapi pada kenyataan nama horenganan lain kos kitu kulantaran lain kos kitu masyarakat gadenge pengacara teh geus tabu masyarakat gadenge hak hakim teh geus tabu masyarakat gadenge jaksa teh geus tabu geus asa lain bangsa Indonesia nya nama bangsa jin tu lain deui teu berkah ketika orang ninggalin keberkahan mah iya langit nurunkan hujan teh karasa ku urang tiis lantaran dibarengan ku angin nyelecep hujan teh di singkolocor digigir imah urang di sawah di jalan sapoe dua poe katingali kos ngembel taneuh teh iyalah pinuh barokah teu kebal jarara dijukut di sisi-sisi imah urang di sawah di huma di kebon-kebon Masya Allah menang saminggu hejo ngeplok kadeuleu ku urang jembar rarasaan hate teh neuleuh pasawahan teh Masya Allah suburna nu luar biasa caina ngemplang teu lila di pelakan pare hejo rata luar biasa urang ningali ka sawah di sawah teh loba caian Masya Allah lauk betik jeung lauk julung-julung lulumpatan bunga jasa kebelah dituna aya lele segala aya gabus Masya Allah ningali di solokan-solokanana ya Karim eta mah lele rombongan pika-pitaeun budak agon tidinya rencana budak di sawah itu teh jalauk betik jeung betok sakitu lobana kabeneran sawah teh belah dituna mah teh dipelakan lantaran jero yu urang tahu coba bebejakan nu boga sawahna mang ja ieu mah teu kapelakan kukula dek ditaunya henteu nanaon atuh ke bagi dua jeung mamang masalah geus Bang ditau ya Allah keplok Masya Allah eta lauk datang ti mana araraya nu betik nu betok julung-julung balik ka imah subur ngaranna pinuh barokah ya Allah ya Rabbi mancing caritana ceuk asal diturunkeun pancing dabut asal turunkeun pancing ayaan eupan hiji menang 5 ieu mah eupan 20 tuh menang hiji jajan teu berkah teh ngaranna kos kitu tah loba teuing eupan batan meunang emang eupan hiji Masya Allah kolot baheula ditahan ku urang sing ades ya eupanna kade belah make ulah make curug eta teh ulah make peso eupanna teh kudu dipotong kuduna make awi hayang meunang mah sia tuturkeun kolot baheula ulah make curug ulah make peso make awi aya parantina
sok gara ciduhan heula memehna eta pancing teh tuh sok asupkeun beus geus diasupkeun ciduhan teh tuh bae kaduh memeh dikahandapkeun lauk geus kieu bae berkah teh ngaranna ieu mah mancing sakadaek-daek diasupkeun pancing kieu ti isuk datang ka asar teu meunang hiji-hiji acan pas dek balik menang alhamdulillah lele hiji bunga ngolosot deui ngendongengna doang ka pemajikan we meunang ka munang hiji aju mana ngolosot deui teu kudu bebeja tah kos kitu mah teu berkah karana kos kitu tuh beda berkah ya karim urang jamun nyarita gadog geludug aya deui geludug nya turun deui hujan masyaallah di luhur turun hujan nu mawa barokah tanah embel ngajadikeun segala rupa masyaallah pare jaradi nu dipelak ku manusia jagong jaradi nu dipelak ku manusia kitu kene kacang kitu kene cabe jeung sajabah nu dipelakna jukut jeung segala rupana pan aya sapi aya munding aya domba beuh luar biasa poharana siraru daratang bagian hayam coba eta kabagian kabeh berkah ngaranna geus hayam jeung hayam teribut lantaran loba siraru loba simeut kitu keneh manuk teu kudu malingan pare lantaran simut ngararapung manuk cukup ngadaharan simeut doang ge simeut boga dahareun loba ambalaya hayam kitu keneh geus puguh munding sapi jeung ka kebol munding mah lain lalagaan eta bajukut geus teu kadahar ku hewan-hewan pare ge kitu keneh jagong cabe berkah ngaranna itulah keberkahan ayang berkah kos gitu konsepna naon kiai ulah nuturkeun pamarentah konsepna nuturkeun Al-Qur'anul Karim mana ieu walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard kararitun teh si manusia nyahon teh si nyaho kitun teh henteu lolobana kumaha walakin kadzdzabur rusul fa akhadnahum bima kanu yaksibun tetapi lolobana manusia mah geuningan ngabohongkeun ka para rasul nu bada heula kabladina ngabohongkeun ka para wali-wali Allah ka para ulama kulantaran teu ngadenge ucapan-ucapan ulama atuh fa akhadnahum ku Gusti Allah disiksa Allah nyiksa nabi makanu yaksibun ku kakufuran anu kunyana diusaha ku kitu permaksiatan nu kunyana diusaha ku ari dipigawe pam-pam ku manusia di Indonesia ku masyarakat mabok ieulah Allah nyiksa bimakanu yaksibun ku mabokna manusia ku hari masyarakat Indonesia teh judi ieulah nu bakal disiksa ku Gusti Allah ku pagawean judina pagawean zina kuari iyalah Gusti Allah bakal nyiksa ku zinahna para masyarakat Gusti Allah teh bakal nyiksa ku pagawean bangsa ku pagawean umat lantaran korupsi pemerintah korupsi masyarakat maling atuh sarua bae ngan beda bahasa iya Allah bakal nyiksa ulah kaget lamun kuari teh diberkahkeun negara Indonesia nu sakieu suburna tetangkalan arareueuh kuari mah beuh pare-pare geus teu panen sakarawang sasubang Bandung Indonesia Tangerang mah geus puguh pertanian ieu tapi kapan aya sabaraha kontrakan kuari anu ditutup bae nu ngontrak teu berkah kan ngaranna teu berkah kuari anu boga 50 kontrakan kuari aya anu 10 doang anu ngesi 40 eueuh barang ditanyakeun lantaran pabrik da gulung tikar balik teu berkah aya deui pengontrakan nu belah ditu eusi namangan unggal kontrakan loba nu maling bae pindah nya ka kontrakan lain teu berkah sarua bae ieu berkah ya kuari ya Allah ya Rabbi nah urang lamun neuleuh di Indonesia lamun urang ningali ka India kamari kapanasan 4.000 nu pararaeh sabada kapanasan kuari dihujanan ku Gusti Allah geus 2.500 supaya mejeunana Pakistan kamari 2.500 keur panas mah kuari dihujanan ku Gusti Allah 1.000 nu paeh hitung ku sia teu kudu make kalkulator 1.000 Kashmir deui geus aya hampir 1.000 nu paeh
dah para raih padahal malamun ku urang dihitung eta teh derajat nakakarake 49 derajat can 50 Saudi Arabia mah geus mencapai 50 tapi henteu naon tenan siksa mah geus kitu aya naon eta di India nu nyaho iwal ti jelema nu nyaho atuh heses yang masih ngomong aya seorang dai waliullah dakwah di India kemudian pada bulan Rajab kemari jelema tersebut diculik dibawa ke Amerika dibunuh hiji waliullah nomor kedua ya jelema dakwah di India sarua bae istimewa dakwahna eta teh kira-kira umur 45 tahun jelema loba jasa nu arasub Islam culik deui ku Amerika dibunuh deui di Pakistan hiji golota mah kemudian nyada dakwah lain lalagaan hebat na eta jelema dakwah teu perlu kukuana dicaritakeun ngaranna kemudian tangkap di Pakistan dibunuh kene di Pakistan terakhir di Kashmir eta ge sarua bae dibunuh kula geus boga piling ngan aidek ngomong besi leuh besi nyanyahoanan sakula di bulan Rawah teh asana India disiksa kajen ku kumaha sebab nu dua eta wali Allah nu di Pakistan wali Allah asana kajen ku kumaha kena siksa ngan teu ngomong we kula Masya Allah terjadilah sabaraha ribu datang ka kuari panas paeh loba cai paeh kana bae ulah sanawara ieu dicaritakeun sote lainna naon sing hade atuh di negara urang ulah terjadi seperti kitu yuk urang tingkatkeun sifat kebangsaan urang sifat kitu kepatriotan urang keagamaan urang ngahiji sakumaha baheula ulah aya gap ulah aya jurang pemisah antara urang jeung pemerintah antara urang sesama urang ieu mah urang salap itu modern kok aya beda nu modern ka salap sinis baik orang salap atau pernah sinis kan nyana eta menyaritakeun tentang kebobrokan modern atuh lain sinis ngaranna ngajelaskeun nya teu pernah sinis tapi kunaon nyana embung kapanggih ieu nu bakal jadi siksa kitu keneh jeung pamarentah jalain keheul nu jadi pamarentah ge kadang dulur urang kadang tetangga urang kadang kawau urang ketika dicaritakeun kabobrokanana pajar aya ge lain karena sehat sing hade sia ulah kitu atuh ieu negara urang ieu teh lain nu maneh ulah mentang-mentang kerja di pemerintah bupati gubernur presiden asa nu aing nu urang kabehan wajar lamun urang negor kade ulah sok kamalinaan teuing da leluhur urang inget leluhur urang baheula ieu teh hasil merdeka teh nang kolot urang baheula nah nyatukeun ku urang ieu akibat daripada pasalia Muhammadiyah ka dieu lempangna NU ka dieu lempangna Golkar ka ditu lempangna P3 ka dieu lempangna PKB ka dieu kapan cenah jang bangsa kok beda-beda sih nah ieu lah nu kudu ku urang diperhatikeun diamati supaya urang ngahiji aya butuh mah partai pek bae ketika teu butuh deuk kudu dikumahakeun deui nah lamun urang amanu wattaqau Allah janji la fatahna alaihim barakatim minas sama lamun geus dibere barokah kan ngeunaheun urang hujan turun ngeunaheun taneuh jadi tatanen gitu keneh hasil tanina kemudian kurang didahar ngeunah di daharna jadi cai mani disalurkeun ka pamajikan urang cara nyalurkeunana make aturan Islam maca doa heula urang Allahumma jannibis syaiton wa jannibna syaitana ma razaqtana mun teu nyahoeun mah pamajikan nanya mah ngadoa heula emang nanaonan ih sia mah kumaha sih engkos duduk ngariung bae jagana ngata ku ka pamajikan aku kudu ngaji mun teu ngaji pada ngariung urang udah kan salurkeun ka pamajikan urang set ketika urang deuk kaluar cai mani aya babacaanana di jero hate bae lantaran ayat supaya naon anakna supaya nyaho kana agama ya Allah aya aturan-aturanana engke disalurkeun aya lah terkandung di jero beuteung ibu kaluar masyaallah gunting rambut di marhabaan deut ka belah dieuna aya HP malekeun Guna tak lantaran tatadina dibacaan di doa.
aya TV bungen nya nama ngan heuleuh doang paling ya. Ieu mah nu bantak anak kurang gede can sakola geus sayang meuli HP. Kemudian dibelikan jamarah baik main internetnya na di HP gitu. Wih luar biasa. Kabelah dia na bisa muka sorangan. Tek 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 tek. Nu susu teh nu ping-ping teh. Budak leutik eta teh kos kitu. Geus teu bisa ditahan ku kolotna. Kolotna mandi ku nya dipoto. Tolong teh coba. Belon teh anak nu kos kitu coba. Ulah ngablonkeun ka anak baheulana teu ngadoa. Geus kulantaran teu ngadoa atuh anak setan. Pan setan teh bebeja ka gangjengna ka Gusti Allah. Gusti, hari abdi teh bagian pamajikan abdi di mana atuh Gusti? Teh dijawab ku Gusti Allah. Setan nunjukkan ka Gusti Allah, Gusti, ai pamajikan abdi di mana? 3 kali kakarak cek Gusti Allah barengan jelema anu jima jeung pamajikanna teu maca bismillah heula teu ngadoa ka ai. Mentek ketika ya lalaki teu maca doa heula teu maca bismillah heula eta teh horenganan bareng jeung setan ketika keluar anak-anak setan. Geus ku ari nu mantakna aya nu nonton TV bae atuh pantes lantaran anak jurig. Ge sia nu kumaha. Lah cenah kiai ulah kaget jakulana ge jurig ai kitu onam. Komplotan jurig kabeh burung. Laila konsepna walau anna ahlal qura amanu wattaqau dibulak-balik supaya urang teh ieu bisa ningkatkeun iman urang bisa ningkatkeun takwa urang ka Gusti Allah. Abe ku Gusti Allah diturunan janji Allah la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Geus teu kudu istisqa asal amanu wattaqau Allah pasti nurunkeun la fatahna alai. Isin wari istisqa urang ngajak saha? Deuk ngajak saha istisqa? Deuk ngajak saha? Pad istisqa mah instruksi ti pemerintah. Bupati ngainstruksikeun ka masyarakatna melalui camat. Camat lantaran manehna mah sahibul wilayah nitah ka kiai. Geus lamun kiai dititah ku camat wajib nurutna. Camat ditoel instruksikeun atuh ku ari titah parwasa deuk istisqa geun kitu heula. Ulah main jeger-jeger bae. Oh, puasa heula. 3 poe geus beres puasa kakarak surtil ku kiaina. Ieu ulah ilu. Berangkat ku ari ka lapangan. Oh, kiaina nu geus ikhlas. Buka izin ke Allah embe munding sapi bawa ke lapangan hayam bebek bawa ke ditu nini jeung aki-aki jeung orok bawa ke ngajengek-jengek ditu di lapangan pen ke kapanasan ta panas karak salat istisqa sholli salatal istisqa Allahu akbar urang salat istisqa kebo eta kan ngomong panas. Sia teh teu ngarti sih. Dia ngomong kumaha meureun. Oh, sapi mo. Ditanya ku sapi nu sini. Samohon panas. Bebek. Panas. Bo kabeh teh cicing panas. Pan Allah memperhatikan bosat toh hewan kabeh panas-panasan. Geus urang mah henteu dianggap sebab urang mah korupsi. Sebab urang mah nonton TV sebab tah dianggap mah bebek wek. Cak Allah aing mah ngahujanan ge bebek lain ka sia. Gusti sapodo deuk ngahujanan bebek tanu penting hujan lah pokona mah. Malaya nu bisa deuleu ka Gusti Allah. Nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani ketika manehanana keur takarrub zikir tengah peuting torojol aya setan nyarupaan ka pangeran cak setan begitu keur beujina peureum takarrub ka Gusti Allah ngegejay setan Abdul Qadir anjeun ibadah ka kaula urang jeung peuting geus ditarima ku kaula anjeun teh geus diangkat sebagai wali kaula
bahkan ayeuna geus dijadikeun kutuban jeung teh raja daripada para wali kulantaran anjeun geus jadi kakasih kaula geus teu kudu ibadah anjeun mah salat geus selesai anjeun mah puasa geus selesai anjeun mah pokona geus teu kudu salat teu kudu puasa lantaran anjeun geus jadi kakasih kaula kumaha eta Tuan Abdul Qadir Tuan Abdul Qadir langsung hudang langsung eta cahaya dijotos ku Tuan Abdul Qadir wager bae juri sia iblis ya setan tuh aya nu nyahueun ka pangeran mah kos kitu coba urang nu teu mondok ngan sakadar sakola sanawiyah atawa ada sakola SMA doang atau kuliah geus teu pernah ngaji tauhid di pondok pesantren atawa ka kiai nu bener ka tauhidanana langsung nyana toto rekatan ijazah zikir misalnya sambarangan baik atau menang di bukunya na tengah peting langsung zikir baik atau neangan tempat sepi di handapun tangkal caringin digeges ya langsung nyada zikir baik illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ayo nu ngagenyai nya hehehe aing pangeran cak oh pangeran alhamdulillah geus maneh mah ditarima ibadah anjeun geus teu kudu salat teu kudu ibadah maneh geus ditarima jadi wali nuhun pangeran ambo eta pangeran lunta-lento ka tanggal caring tuh kan aju bae nyana ge langsung bae ngaku kepanggih jeung pangeran nikmat luar biasa ongkos torekat anu timbul kuari di berbagai daerah langsung zikir di tengah imah atau zikir di hiji tempat pareman eueuh lampu eueuh listrik lalaki jeung awewe berangkat zikir menuju Allah oke gide keun langtung sanggeus nangtung lantaran poek engke ngagenyai asal geus ngagenyai eta pangeran dalilna Allah dina Al-Quran Allahu nurus samawati wal ard Allah mah cahaya langit jeung bumi asal zikir timbul cahaya kapanggih jeung Allah boloon iya teu kumaha lagi make dalil Masya Allah nu mantap harita di Tangerang zaman almarhumah Bakula breng nu arasup nyahona aya salah sahiji dulu di Tangerang nu asup ka dinya bebeja ka almarhum Abah Kula Masya Allah cak abah coba guru rek cak dia urang mana eta guruna urang Tasikmalaya sah sapira urang Tasik coba dia tukang kredit kajen kumaha guruna ieu da ya teu daekeun guruna mah coba ku sia sabaraha urang tanu asup ka dinya bawa ka dia dek diservis ku abah lain motor bae diservis ieu pagawean zikir ge serviskeun ieu bebeja ka dieu atuh diterangkeun ku abah ulah sia sasar sia deuk ka sorga jadi ka neraka bakal deui eta cenah dalilna aya nu pinter tah urang Tangerang teh aya nu pinter Allahu nurus samawati wal ard kitu sia ngahartikeun kos kitu cak saha sia nu mata kudu ngaji mondok sia di dieu tarekan ku abah dibenerkeun ulah saharti-hartina lamun macana henteu make alat bahaya Allahu nurus samawat Allah teh cahaya langit jeung bumi asal kapanggih jeung cahaya berarti kapanggih jeung Allah goblok sia servis wallah ku almarhum Ahmad tarurun kabeh ka dieu beres ituna kitu nanyakeun kok ieu cenah jadi sepi turunan wali kabeh ayo ada jadi wali titah ka ditu cenah ku kiai di Cilongok aya naon ieu kieu embung nya ka ditu mah sepi lantaran cek abah lamun eta diteruskan kula dek lapor ke Bupati kemudian ditangkap kabur bener ka Tasiknya na ieu mah serius urang Tasik serius urang Tasikmalaya nah, balik jadi geus itu aman belah dia aya tah di Pandeglang urang Cirebon tah mah urang Cirebon Lubon wararasup ka dinya tah lapor tah ka kula terus dilempengkeun alhamdulillah Bah Umar tau nggak Cirebona Bah Umar kuari ge masih kena aya keneh anu neruskeun Bah Umar nu nya na Makkah teu kudu ka
Baitullah ditu geus cukup ka Cirebon bae ge asal datang ka Cirebon sarua jeung ka Mekah murah daripada nungguan 10 tahun bloh setejauh ka pangeran ulah sok sambarang la tudrikul absar moal bisa kadeuleu kumaha ta Gusti Allah mah moal bisa lantaran badelap nasar muratab cek ahli bade mah la tudrikul absar dihandapna wa huwal latif sebagai dalil Allah teh maha lembut nu lembut moal kadeuleu wa huwa yudrikul absar Allah nu deuleu kana seluruh pangdeuleu dalilna al khabir li'annahu wa huwal khabir Allah maha khabir jadi latif babalikna kana la tudrikul absar khabir babalikna kana wa huwa yudrikul absar du kitu ngaranna badalab nasar murattab lamun ngan sakedar sakitu doang urang teh can mantep lamun hayang leuwih mantep dibongkar saeutik make ilmu filsafat mantek lantaran ieu patali jeung kayakinan dibahas make ilmu kalam tauhid teh kos kitu parabot jang ngajelaskeun ilmu kalam adalah ilmu filsafat mantek kadituna di antarana la huruf napi tudriku fil mudhari kasupan lah terobah lah tama ngaji orok dina sorok ge ilam nama wala di mana-mana naon kitu ngaranna fil mudhari di mana-mana ketempelan kula jeung mak jeung napi maksudna palayu gairun isyawatahu di mana-mana majeng lasup kana fi'il mudhari fala yughayyirani sagatahu mudhari teu kapangaruhan ku majeng la geus saya macana la tudriku bae ulah la tudrika ulah la tudrik ulah la tudriki ulah jadi sarada naju batuk ge la tudriku bae urang maca la tudriku aya nu batuk goblok sia nu batukan aing ngadu sia jeung aing coba budak sekolah nu teu ngaji nahwu la tudrikul salah ini la tudrikahul salah keneh berarti la tudrikihul semuanya tudrikinya cak nyana keneh hiji deui sukun berarti domah geus patah geus kasar geus la tudrikul absar aing kudu naon deui atuh goblok topang geus, dasar geus, cer geus, sukun geus, tolol cenah sia mameureun. Pugu jelema bengek. Lain ngabatukannya na tah ai anu teu boga anggeran mah atuh, berubah. Tapi lamun urang ngaji nawi teger atau kamu ngaji sorok teger. La tudrikuhul absar. Aya nu batuk, ngabatukan aing apa bengek sia? Hah, ngabatukan aing apa bengek? Lain eta macana ayo ngadu sia jeung aing soekeun sungut sia ku aing sia emang aing teu ngaji ye parangsana wah aduh masyaallah geuna geus ngaji mah lan napi berarti sakadar maca teu ngarobah kana segat fil mudhari di mana-mana diasupkeun kana ilmu filsafat mantek berarti di dieu kasupkeun kana salabi lantaran dina ilmu mantek teh aya dua ya ijab aya salab ijab mah mahukima biukuis nisbatil kalamiyah ari salab mah mahukima bi adami wukuin nisbatil kalamiyah berarti ieu mana salab nu kos kieu ngaranna hiji tah nomor kedua dina absor aya absor eta aya alan alna didinya
bisa dijadikan alil sigrok atau bisa dijadikan alil jinsi tah sia teu ngaji wa tah teu modok tah sia sarua jeung monyet ngagulung kalapa kiai ngomong naonnya ya tuh kumaha aing bae sia aing tapi aing nu geus mondok mah kiai oh jahe nya bener pan ieu teh dijadikeun qodiyah sedangkan qodiyah teh pan aya qodiyah kuliah aya qodiyah juz'iyah kadituna aya kitu hamliyah aya syartiyah atau hamliyah heula jeung syartiyah engke kadituna teh aya nu mujabah aya nu salibah engke kadituna aya nu make adat sur aya nu make adat sur kuliah berarti aya nu make adat sur juz'iyah berarti aya nu make adat sur kitu naon kitu ngaranna salibah kuliah model syai'a salibah kuliah berarti aya nu make adat surna teh kitu juz'iyah salibah laisa ba'dun imma bikulin au bibadin au bila syai'in walaysa ba'dun au sibhin jala ndet make nu mana urang kumaha di dieuna aya rumus-rumusna. Nah, lamun anu mah apa malal ihata bi jamil afrad kuliah berarti adat surna kulun. Lamun anu bi ba'dil afrad ihatohna berarti juz'iyah ba'dun adat surna. Aya anu make adat surna teh ieu bi jamil afrad tapi ieu mah salabi la syai'a berarti. Aya anu make adat surna teh juz'i tapi napi berarti laisa ba'dun opat berarti opat kali opat jadi 16 matak diruntuykeun tak ku santri mah kulun pakulun kulun pabadun kulun palasaya kulun palasa badun badun pakulun badun pabadun badun palasaya badun palasa badun balasaya pakulun lasaya apa badun lasaya palasaya albasaya apa laisa badun pakulun laisa badun pabadun laisa badun palasaya laisa badun beres ayo dah kau ada itu nanti cek abah mak ngaji digentur zaman mama teu kudu ngaji ka kiai tukang masakna bae ge ilmu mantek mah asa boga martil bae bisa ajeun kumaha lantaran mama mah cowong ngajina jadi begitu cowong ke keur nyaritakeun sakal hiji sakal dua sakal tilu terus kodiah kayak eta budak nu keur masak bae ge bari masak ngadengekeun bae apal anu mata kiai mah lamun naon teh kudu gendeng sebabnya nama keur ngadidik wiridan jeung santri nu gandeng Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih menang hayu menang haya geus gampang tah mah ka ditu mah ieu mah keur ngadidik ieu Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih jadi budak nu kakara kasup pondok teh geus kudu nalar di pondok ngadengkeun kiaina bae jadi nyana mah teu wiridan ngadengkeun kiai bae datang ka balik teu bisa-bisa ngadoa nu gandeng keur ngadidik kiai mah zohor eta asar eta geus si santri na teh teu kudu ngapalkeun doa asal berjamaah ngadenge kiaina apal ieu mah kiai ngada aya nu gandeng ara rese jadi teu katalar ku murid nu mantak sahabat bisa ngariwayatkeun ge kula babarengan jeung sahabat ieu ngeratkeun mayit jado anak eta gandeng berarti Kangjeng Nabi na kula babarengan jeung Kangjeng Nabi waktu eta ngadoana kieu leungeunna diangkat berarti kan gandeng Kangjeng Nabi na praktek Kangjeng Nabi nu mantak aya Bukhari tah eta teh ngariwayatkeun doa-doa Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi gandeng berarti Kangjeng Nabi ai kuari diteruskeun aja nu nanya nu anyar eta kiai wiridan aing kitu ya bu 5 tahun aing ngenyeng bae geus muridna ge engke ka ditu kitu deh ditanya ku masyarakat iya ngenyeng di ditu na kitu hayawan ba'dul insan hayawan la syai'a minal insan dihajar ba'dul insan laisa dihajar ta eta teh geus aya rumus-rumus mantek ngaranna jadi aya adat sur imma bikulin au bibadin au bila syabadin ndet make nu mana tinggal tergantung kumaha eta kalimatna tojokeun ku urang bakal ngebentuk
ulu insan hayawan berarti qadiyah kuliah mujabah kan geunah ba'dul insan make ba'du laisa bihajar ba'dul insan hayawan make ba'du naik berarti qadiyah juz'iyah mujabah la saya aminal insan bihajar teh saya tik-tik acan manusia batu berarti qadiyah salibah kuliah jadi geus aya rumus madak maca hadis baca Quran geus ka tembong we rumus mantekna kadinya moal kaca letot kajen gugu bage ari ieu cenah aya adat surna nu kadeuleu ku mata mah aya nu teu kadeuleu atuh aya bisa gitu sih atuh sih mah teu ngaji sih hese bae nu ngaji ge hese kumaha teu ngaji cek sehato dina kitab tahzib aya mantek teh aya Isa Guzi aya Sulamun Nawrok aya Syamsiyah aya tahzib eta anu salamet tina al makhluk bidolalatil falasifah ta eta kula baheula ngaji malam Salasa di Abuya Cidahu malam Salasa ngajina mulaina jam 1 peuting ta eta teh eureun jam 3 sia mah modar ngaji jam sakitu modar cek modar geus lah isuk-isuk ge deuk modar tah ngajina jam 1 eureun jam 3 jadi balik ka dieu subuh teh eta nu diajina naon eta tahzib nomor kadua ukudul juman nomor katiluna Bukhari eta ngaji di Abuya baheula keur di Garut diaji tahzib gede kitab ulang bantek ieu anu salamet tidak al makhluk bidolalatil falasifah dirinya ayata qala atta dina kitab tahzib kullu ma yufhamu minhu fi kalamil arab tiap-tiap kalimah anu dipaham di kalam Arab al kulliyah wal juz'iyah fahuwa surun eta ke adat sur kebe kalamil istigrok walamil jinsi kos lam istigrok lam jinsi eta ge sarua adat sur ken okos ieu tah al absor aya alan didinya teh kurang dijadikeun alna alil istigrok berarti bimana kullu atau bimana jami'u eta ge sarua adat sur keneh berarti adat surna adat sur kulli lamun tadi la tudrikuhu kasub kana salab kemudian dina absorna ieu kuliah berarti qadiyah salibah kuliah beunang taku santri jijeunya bari unggut-unggut tanpa santri bener tanya kondisi kunaon saya unggut-unggut dan puyang jaga ngarti kos kitu tah ngaji mah jadi di produk dipretel heula kalimat per kalimat ieu kalimat mah panjang ngan langsung notok ilmu mantek berarti salibah kuliah ieu teh kos kitu ngaranna tah jadi sarua jeung langsung jadi tak ku Imam Jalal aila tarahul absar mual bisa neuleuh ka Gusti Allah al absar ay jami'ul absar sok kabeh mual bisa neuleuh ka Gusti Allah mata manusia moal bisa mata kebo moal bisa mata simet komo mata simet mah jelema ge mata simeteun teu kadeuleu nah ada eta sapi teu bisa kadeuleu bangkong kabeh moal aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah dengan Al-Qur'an la tudrikul absar berarti ieu teh paten nu kos kieu ngaran sama sekali moal bisa kadeuleu Gusti Allah ke seluruh mata ieu ngaranna qadiyah salibah kuliah jadi lah saya lamun dina sulam mah lah saya tiga-tiga suara sekali mata mana bae mal bisa neuleuh ka Gusti Allah Masya Allah tinggal kuari apakah ieu neuleuh teu bisa neuleuh teh sapoe 2 poe atau saminggu 2 minggu atau sabulan 2 bulan atau satahun atau 2 tahun atau kieu meureunana 10 tahun teu bisa neuleuh ke 10 tahun mah bisa tah ieu aya watesna atawa eueuh tah eta tah kudu dibongkar deui bae
bongkaran deui bae nah eta mah berarti asup kana jihad lantaran di dia mutlak tanpa koid berarti kurang kudu diteuneunan koid geus lamun make koid ngaranna jihad engke urang asupkeun ka syamsiah eta mah ngaranna qadiyah muwajahah qadiyah muwajahah teh awal qadayal muwajahatul lati jaratil adat bil bahsi an hawanah kami hasalasata asyara qadiyatan qadiyah muwajahan nu make jihad anu geus berjalan di dunia pembahasanana jeung hukumna ayat 13 ge bakalna qadiyah muwajahah teh minha basitoh tina nu 13 aya qadiyah muwajahah basitoh jumlahna aya genep jadi berarti 13 cokot genep sabaraha sesana sabaraha 7 nu 7 ngaranna muraqabah etalah muwajahah ngaranna engke dihijikeun jadi mukhtalitot eta panghese-hesena di samsiah ngahijikeun basitoh jeung muraqabah ngaranna qadiyah muwajahah mukhtalitot santri lamun geus datang ka dinya jadi nyantrina lamun encan datang ka mukhtalitot encan beres jadi santrina encan beres kan jadi kiaina bangsa proposal eta kiai teu bisa mukhtalitot teu kos kitu bangsa asup ka Golkar teu puguh hitunganana teu puguh perhitungan dunia jeung akhiratna ngan saukur pro naon keur apaan sabe nu kadeuleun tamah santri teu ngaji mukhtalitot tamah teu jelas sih ngomongnya geus eta deuk didengekeun deuk teu deuk kahartieun teu jauh kan katanya di Indonesia mah banyak agama biar paham semua bagaimana orang mau orang baik bawa aturan Islam beres nang Allah etik jadi mantep ke masyarakat jauhnya tuh komo ketua DPR coba diwawancarai tentang gempa itu sarua komo nya besi teu kapake baik ketegasan ini dari Allah sudah dari sana Allah murka betul karena di sini banyak yang korupsi. Cek nu ngadenge di DPR ada yang korupsi itu sebagian. Bapak korupsi jangan banyak ngomong. Ntar di DPR juga gempa juga. Bingung ngomongnya nak. Aduh. Ngomong puluh ya pelye. Tauhid mah teu bedang puluh ya pelye. Allah. Gitu. Begitu ngajajar jin jeung manusia nu kamari geus ditanya ku malaikat kuari dijejeleh hei jin hei malaikat kunaon ieu maneh ieu make jeung percaya ka dukun kunaon maneh make jeung percaya ka batu percaya ka keris kunaon maneh nuhankeun teh make jeung ka batu patung jeung sajabana kunaon maneh mangeranten ka bulah mah kunaon maneh mangeranten ya cek malaikat ya masyara jinni wal insi alam yatikum rusulun minkum hei golongan jin jeung manusia apakah teu datang ka maraneh kabeh rusulun minkum utusan-utusan di kalangan maraneh kabeh ti manusia kalangan manusia hei jelema Kristen, Buddha, Yahudi, kabeh lu kuari teu mangeranan ka Gusti Allah. Apakah teu pernah aya kabar berita Rasul lu datang kitu golongan manusia? Atawa ka jin? Apakah teu aya ieu rombongan Rasul golongan jin? Atawa jin mah nu diangkat jadi Rasul? Sugan kieu tuh, hei jin, apa aya pernah ngadenge manusia diangkat jadi jin sehingga jin ngadenge bahwa aya seorang rasul nu nyampaikan risalah aya henteu eta asli nama kos kitu lantaran eta mananya ayeuna nya mah pan kanu teu nyaho nu nanya na kudu nu teu nyaho nu ditanya na kudu nu nyaho pan ieu mah nu nanya na Gusti Allah melalui malaikat pan nyaho pan aya nyaho mah mun nanyakeun ka jelema nyaho atuh pan lain nanyakeun kos kitu mah tahsilul hasil urang ge ka anak urang ceng ka dieu balik ulah ulin bae ceng ulah ulin bae atuh sia ieu geus tere magrib balik ceng geura
Gera balik gera mandi keur kecarita ka budak baheulana ieu mah. Gera balik maghrib bareng sandekala sia. Sandekala teh baheula mah teh. Aya sandekala teh maghrib sia sandekala sia dibawa kelong sia. Atuh kuari mau balik kitu-kitu ku kolotna jadi kelong kabeh. Balik. Terus bae ulin keneh bae. Pan bapana greget mah. Datang ke anak. Ceng, geus sabaraha kali abah ieu ngagerokeun sia. Mana tananya ngaranna, kan nanya, geus sabaraha kali. Aju si Aceng geus 3 kali, ditampili atuh sia. Itu mah lagi kitu atuh tabah si Aceng ge jebol mau ngomong 3 kali padahal geus sekali, 2 kali, 3 kali. Pan bapana ngomong, "Aing geus sabaraha kali ieu ngagerokeun sia geus sabaraha kali?" Hah? Moal ngajawab cenah, 3 bah moal. Disoekeun sungutna ujianna. Jawab tak eta ke bahasa kos itu gak gitu. Sia digerokeun geus sabaraha kali sia teu balik keneh. Balik sia patong. Geus lagi merangkat bareget merangkat geus moal ngomong. Tak ieu ge pan nanya teh Gusti Allah atau malaikat panyahoun, nanya kanu teu nyaho. Jeung deui nyahoun Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu, Protestan ku abeh ge nyaho geus aya rasul komo ku ari mah. Masya Allah pohara jasa informasi per detik baik bisa kasadap komo Mekah komo Madinah nu tanya hoeun aya Kangjeng Nabi Muhammad nu tanya hoeun tak engke dijejeleh ya masyarakat jinni wal insi rombongan jin jeung manusia apakah aya apa nu datang rasul ka maneh ayo panunanya nanya hoeun henteu bisa ayah sana mah wah soekeun sia wae atuh geus merang gede jadinya gitu sarua jeung pan geus aya ieu rasul datang ka maneh ti golongan manusia nu baheula zaman Kangjeng Nabi Musa pan Musa diutus ku Gusti Allah jeung Harun zaman Kangjeng Nabi Ibrahim pan Kangjeng Nabi Ibrahim diutus sia masih kene nyembah ka patung kene bae di zaman Kangjeng Nabi Isa pan geus ngutus Isa Gusti Allah teh sia make jeung nyalahgunakeun Isa di zaman urang zaman Kangjeng Nabi pan geus ngutus Kangjeng Nabi Muhammad di muludan di rajaban dijelaskeun kiai terus-terusan geus puguh make buku make komik dan lain sebagainya geus dipoto-potona ieu makam Kangjeng Rasul ieu raudhah ieu Madinahna ieu Mekah ieu Baitullahna aya tah geus utusan teh nasihat teh teu ngajeding mulai tangga jeding dah gimana ngisi emang tuh pernah datang Rasul anu nyaritakeun kana karisalahan anak bahwa pangeran teh anu allazi khalaqas samawati wal ard sia masih keneh nyembah ka batu keneh bae malah ngagedean keneh kuil ngagedean kelenteng ngabagusan gereja teu pernah datang gitu eta utusan ka ceuli sia hah bisa kukumaha neraka ngagebur ya nuduruhum jin apakah tidak datang gitu sok ngisieunan bahwa engke teh bakal aya yaumil akhir engke teh bakal aya yaumil mahsyar engke teh aya yaumil mauqif hah teu pernah kitu datang alladzina yasmauna kalamar rasul golongan-golongan jin nu ngadengekeun kana ucapan rasul anu haju nyampaikeun ka kaumna pan aya unggal nabi ge di zaman baheula rasul jin datang ngadengekeun ke nyampaikeun zaman Kangjeng Nabi Musa kitu keneh zaman Kangjeng Nabi Daud zaman Kangjeng Nabi Sulaiman zaman Kangjeng Nabi Sulaiman bisa langsung berhadapan jeung Kangjeng Nabi Sulaiman jeung bisa bermuasyarah di zaman urang ngadengekeun jin teh annahu sama nafarum minal jinni qalu inna sami'na qur'anan ajaba jelaskan dina Qur'ana nah ieu mah dijejeleh hei sia make jembah bae ka batu patung dan lain sebagainya segala keri segala kapesok kagolok kadukun sia apakah teu pernah aya kitu rasul datang ka maneh utusan-utusan atau penerus-penerus sudah ulama nyaritakeun sia blon sia goblok sia cak malaikat geus teu da itu bae jara geus kararieu bae aya anta ngomong rasul yakusuna alaikum menjaritakeun ka maraneh kabeh ayati kana ayat kaula
anunyana nyingsieunan rasul teh kalau bakal kapangi jeung poe kiamat ieu kuarieu aya nu nyaritakeun kulantaran terus bae diomong terus bae ayo sia ngomong goblok malaikat ge kagoblok-goblok tangkorakna sia nyaho teh malaikat nyaho tangkorak di mana meureun dijejele geus teu bisa kukumaha iwatinya ngaku qalu syahidna ala anfusina cek jenjeng manusia teh kami nyaksian atas diri kami yen Gusti Allah teh geus nyampaikeun rasul ka kami ngadenge aya rasul Allah ngaran Muhammad lahir di Mekah diutus di Mekah kemudian ngali ka Madinah pupus di Madinah nyampaikeun risalah syahidna ala anfusina ngaku